lupa. Bedi tuh geraya, isukannya meningas meja sih. Alhamdulillah. Boga tetangga meni bagir-bagir teuing aya lenca, aya terong. Anu mah nyalolo deh kampung heula. Nah, kan ulah gini asak ieu mah nyi. Ieu mah geus teu kudu dilolodeh. Lah sok nyawanan nyawa madam be akang mah. Ah, dia anu dia atuh nyi ya. Ngatur deui cicing be akang mah nyawa madam. Dia mah leunca geuning ya. Terong nih ya. Ngeunah meureun. Alhamdulillah nya Kang. Hirup di kampung mah nanaon ogenan teu kapiran ya Kang ya. Kan akang bener teu boga kahayang isu keneh geus meje batur mah uyah kieu teh geus ka kebon. Dek-dek melak cengek atuh Kang. Teu barang pelake kan eta geus pada merean. Lamun melak sorangan kalah kapiran. Yeuh Kang, ari hirup mah ulah hayang bade berean ku batur geura. Iraha tuh urang merena ka batur. Nya pas aja nu mere nyi, batur hayang merean urang kumaha atuh. Yah, dengekeun Kang. Cek pepatah ge lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Maksudnya kumaha di? Tangan di atas yang tangan di bawah. Ari akang jadi maksudna mah Kang urang ogenan lamun urang hayang dibere berarti urangnya kudu mere ka batur Kang. Hirup hayang diberean bae ieu mah aneh euy. Dah, geus geura masak we sok ngomong bae. Bari nage. Yeuh Kang. Teu boga bumbu nyai Kang, meuli bumbu jeung ka warung. Beungeurkeun duitna tuh. Ti akang be geura heula. Ari kitu kudu meuli naon bae di. Meuli bawang, uyah, Kang. Bumbu jangan lolodeh kangkung be. Jadi sendal lagi gini eueuh. Da kitu tasok kitu ge meni makruh sigana. Nu ka warung meni sataun pindah meureun warungna boa. Andeng lah sok loba omong ya. Hampura Kang, sugana Kang can datang. Dah, kitu bae jauh mah ngomongkeun. Menang bumbuna Kang? Komplit tah. Bawang, Heeh, uyah, heeh. pokona sagala aya komplit, malah katambahan. Katembahan Kang? Kagaji hayam sakalian dibere. Aduh, nuhun Kang. Ngeunah. Heuh Kang, cing atuh heula Kang nya, nyai rek masak heula heuh. Buru lah lila. Ya Kang. Udah gajihna mana euy? Cuang dikumbah. Aduh, Kang. Geuning kalah mali masaki. Ieu geura. Asak nih, asana kakana bieu euy. Asak. Asak-asak kumaha ditingali ge yeuh. Ari kitu kumaha di? Cina sote ku nyai meuli cengek, misak, bawang misah, uyah misah. Ribet teu dipisah-pisah mah dihijikeun geus sakalian eta kurang kumaha. Kalah meuli masaki. Untung uyuhan bukan duit tanggal 500 perak. Asakan pan sorangan. Kang, nyai pamit ya Kang. Ya pamit kan ini dikira ulah kala popohoan. Nyai geus teu kuat Kang. Nah, eta mah pohokeun bae ulah sakala mikiran-mikiran nu sejen. Nyai geus teu kuat yeuh. Sing sabar teu kuat kumaha di. Tuh kan, Ari kitu hayang naon nih? hayang ngising Kang. Asana. Mata lupa. Aing mah motor kotor euy. Udah kumbah ya mah. Nye. Nye. Aya naon di Kang? Ya, gerak ka dieu dari dieu jelema nagen. Oh, naon di? Eta kalat naon ditiung siga cerobong haseup kitu. Lain cerobong Kang, itu tiung anyar pamere mama. Aya naon di? Hayang duit 10.000 be. Yang naon? Aku mah motor Kang. Kang. Lah piraku 10.000. Iya 50 nah Kang. Pulangan ieu meureun. Motor butut mah dikumbah di pangumbahan, sugan dikumbah sorangan ya. Dicuak geura tiung ge dicuak. Meuni yeuh jelema na ge di dieu. Ampura teu kaciri Kang. Mangkat heula Kang weh.
Juga dikumbah sorangan Kang. Ame bersih, ame kinclong. Dasar welu kayak tama. Dan masalah kinclong-kinclong nak. Awas kita pulang nak. Ya. Matanya Kamana wae maneh ditelepon atau diangkat, di WA atau dibalas, kadar yang amprok maneh hara resep pisan. Sadi tuh nye, Buka Kang. menya duka-duka tuh apa mah? Sadi, Gak apa ini itu wabu. gini menya nomor HP segala, WA-an, teleponan, mah dimaksudna. Sadi mana? Maneh saha? Harga ini kalau nantang, orang salah kena naon mana kali ya? Oh, urusan jeung maneh mah. Yo, paket sih paket. Tah, COD. Bayar Kang. Sabarahaeun? 85.000-an. Oh, guys, nuhun ya. Pulangna jang aing yo. matanya matanya lupa.